waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bakal datang hiji zaman ka umatna Kanjeng Nabi, pada jauh ka ulama, pada nyingkahan kiai. Allah bakal merebah ya kutil hurufi balai, hiji nyabut kaberkahan ka ahli patani. Kitu deui tukang dagang sareng jalmi tukang kuli, berang penting berusaha tapi henteu mencukupi. Dua bakal ngalindihkeun pamarentah nu teu adil, katiluna bakal maot teu nyandak iman ka Gusti. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana